Ayo, ke mana? Sange kaunangan heula Mang Jack. Ih, nage alhamdulillah sabaraha em salina teh. Ka urang kabut alhamdulillah ieu. Tina konten. Paling nyekik ongkok itu si goblok teh. Ih, kumaha? Lambung kieu mati Bapak ieu. Lambung. Aduh, aing. Pagian kawadoyok anjing. Paling wujud aing minta sumbangan ka dinya teh aing. Kira-kira nama teh sapira tapi ngomong namun galak-galakan siga nahaun geuningan. Tapi itu Ayo macam aing baru-baru ngurusin sumbangan aing ribet ieu. bobasan alasan. Erek moal erek moal. Loba keneh teh nama? Sia munya menyesan moal dagangan teu bisa cepret pisan. Aing meuli tadi nama. Anjuk aing apalah. Loba aing barang mah. Mau dianjukkeun. Asa Pak? Kumaha aja? Kapan ka aing mut beak? Beak kumaha, Pak? Bang kena ojek bae kalau kena angkotnya kan itu nah. Ayo, ke mana? Sange kaunangan heula Mang Jack. Ih, sana kuncina tinggalin. Teu nyangka euy. Bang Doyok geus kabeli deui mobil aja. Alhamdulillah. Kali beli mobil. Bi, bener ya. Paling menang anjuk mah jauh sama Bang Doyok lah. Alhamdulillah Mang Jack urang proyek air. Alhamdulillah kurang pakai meuli ieu we. Proyek naon teh teh? Proyek pun urang mah selain ti eta teh boga proyek. Ayeuna ge alhamdulillah sabaraha em salina teh. Ka urang kabut alhamdulillah ieu. Tina konten. Paling nyekik ongkok itu si goblok teh. Ye, gawat anak kuncina. Mana atuh aing hayang ningali. Ilasan buat aing eueuh kuncina ge. Heeh, ke wajung-wajung Mang Jack ka mana? Ah, aing mah hayang di dieu we, hayang ningali heula maneh tapi ka init. Mana? Gini. Mawa kunci. Ai Mang Jack ka mana benerna? Ka warung aing mah. Heh, jika teh ka warung mah. Yang Tahu kuncina tolongkeun. heula urang keur ngadaguan heula ieu pangadaguan di babaturan enak kilu. Aing mah hayang ningali maneh naik mobil ningali buru. Oh. Mohon mencok-cok di dia diantasan. Hah? Sae tak? Hiji geulai ka mana Mang Jack mah? Ka warung kan nyantai ieu, ka warung mah buka tutup lagi tapi ka peuting. Njung ka warung mah. Urang ngadaguan heula. Maneh heula ku aing parkiran. Isi bari teh. Oh, mana? Ini yuk. Ayo di mana? Ka dieu goblok. Ka dieu. Santai. Itu lu naik mobil saha? Ka dieu. Lu naik mobil itu saha? Supir urang. Supir kopi ada naik atuh kudu supir. Bulu. Ih, Pak. Ke mana? Aing teh sadar ngabaso sadar. Apa sih, punya erek ya? Lapar itu tadi cendahan sok. Tadi kan Mang Jack aya ngabaso ka dieu. Di mana? Ku aing di heuleuyan tuluy kabur da. Nah, Tidak di heuleuyan ku aing saeutik da. Di kabina-bina teuing nya. diurian kumaha? Di heuleuyan tadi nanti maneh teh ngabaso. Terus Lamun sorangan mah murid moal gede ambek-ambek teuing nya beda. atuh ngaranna ge jeung babaturan mah atuh nih ulah sini eta. Dari Mang Jack mah gerak meuni kabina-bina ku aing heuleuyan saeutik ge. Aing jeung ngaran-ngaran jeung babaturan mah, aing ngaran-ngaran deui mah pajar eta mah. Emang dia enak kumaha gitu? Yo, pan kieu maneh teh kabaso ku aing teh kieu tadi heuleuyan. Kumaha? Di heuleuyan pira ge kieu ku aing teh tah. Tah ku aing teh mau tah cek aing teh. Kabina-bina teuing meuni ngomong batur aja kakak itu cek aing. Tuh cek aing sorangan teh teu ngamuk teh naon daun ada teh babaturan nya. Sakitu mah. Kalau yang tambahan dia kurang masih lo bawa? Oh kurang. Dari sorangan mah halus. Teu ngamuk teh kuku mah. Kembali keluar? Ayo ka mana deh? Dek. Aing mau tengah hargaan eta kolot aing dibejak ku aing. Siap ku aing. Aing mau tengah hargaan sia kolot ku aing ditonjokkan ku aing ka bina-bina teuing sia teh. Sok sia aing. Aing keur ngalebok baso sia. Aing bikin teh jadi, hah? Aing ku aing. Aing sia dari pun. Tani sok sia goblok. Tani sok sia. Kok ku aing. Nasi aku naon dek? Hei, Wak. Tadi aya anak bagong tadi lompat. Beres lah ngabasona. Kelatihan. Oh dek gas.
Ha, tuh ayo. Heula, Wak, sok. Kelatihan heula. Usah bapak Mike ini tadi nyari betul ya. Kumaha? Lambung gitu mati bapak ya. Lambung. Aduh, air ini. Kamu tanah tuh. Yang naon tuh? Nah, kayu putih kayak mah lah. Tanah tuh. Heeh. Jangan kesalahin aja nih. Anjing, pagian ka wadoyok anjing. Paling hujit aing minta sumbangan ka dinya teh aing. Kira-kira nama teh sapira tapi ngomongna mah galak-galakan siga nahaun geuningan. Tapi itu di penta ada sok lumayan. Aya tapi jalan mana mah euy. Ngomong gitu. Aduh. Assalamualaikum. Salam. Naon, Wak? Deuk kieu wae ya. Egan. Alhamdulillah saya. Kata-latahan di barudak Karang Taruna, Wak. Minta sumbangan, kejengin lapang poli cenah. Di ditu di balai desa. Aduh, deh baru-baru ngurus sumbangan ayeuna mah ya. Aduh, aing dibeuteung. Cek aing naon? Paling suwe aing geus minta sumbangan ka dieu teh. Balesan. Sal, gawat. Kumaha ya tuh aya? Kira kumoal. Deh ayeuna mah cek aing baru-baru ngurusin sumbangan aing dibeuteung ye. Bobasan alasan. Erek-erek moal-moal, erek mere moal. Ya kumuk. Tunggu aing heureui, heureui. Kata kumuk teh. Karo aing nyari beuteung sia teh bakal teh ku aing sia teh. Ya kunyuk. Aing mau sekali-kali deui minta sumbangan cek aing ka jalma eta mah. Najis teh aing. Ah, teh sia teh nyawa aing nyari beuteung ya kunyuk teh. Oh, baru-baru ngurusin sumbangan sia kunyuk. Jok, baso jok. Beak wa, tah aya togena unggul erek. Loba kene togena mah. Sia munya menyesan moal dagangan tuh nu sepret pisan. Aing meuli tadi nama. Loba teu moal dagangan teh babal. Sing leubeut. Aing geus meuli tadi nama. Anjuk teh apa lah. Loba aya barang mah. Moal dianjukkeun. Aja, udah. Siap teh. Apa kene? Seur kene. Bungkus lah. Siap. Tuh gede lah ya. Banyak teh. Siap. Oh, Mantap. biasanya teh. Siap. Tong di kuah. Siap. Sama aja. 5.000 teh biasa. Ulah jadi angsuran komplek. Siap, atur nuhun teh. Siap. Alah. Pae si teh pamajikan wadoyok. Aduh, nang ku aing dadangan ya. Bebeja moal gitu ka wadoyok na. Kabur aing geus bebeja aya keneh. Aing bebeja beak tadi. Makasih mana nih? Apa soti sa? Gimana aja? Apa ka aing mut beak? Beak kumaha, oh, Pak. Tenagaan kieu, kuatin. Ya balik saya wadoyok manten ya balik ya. Wah, kenaon wa? Bapak sia hurung kunyuk ka aing mut beak basos balas ya. Heureuy wa. Wa, punten wa ini tong cepengan nyawanya. Heureuy eta mah wa bener. Lesotkeun wa. Lesotkeun. Anjay.